ka urang mah. Ieu teh. Leung apet ka di dinya. Nya ku. Heeh. Lain ya teh sanu sa aku mah. Tihiseun bukan aya laseun saeutik karbitna keburu bea kapan. Hese usaha teh zaman sakieu mah. Heeh nya. Pikir-pikir mah mending kana Mang Jana tuh dah. Mang Jana usaha naon eta? Nah, kon kana tuh. Oh, Ngol minggu ke meunang tuh teh ada. nya. Jana mah lo. Oh, atuh mending eta. Ngomongin soal kardus nih tadi kan teh. Teh kena ceuli Nya teh kumaha? Lah, soal kardus kemarin soal kardus kumaha? Keur nguruskan usaha. Pikir-pikir mending kana Mang Jana unggal minggu meunang terus loba teh. Anjir, main teu beres lah. Ya mah kudu disusul ka RT lah. Pokoknya tina kardus-kardus itu mah. Disusul lah. Lah, pokoknya disusul aja lah. Cuman, Hah? lah disusul. Disusul kan itu, Cing. Disusul naon sih anya? Teuing atuh teh apa? Sep. Keur naon ya? Lah, keur mungkusan ieu ya jerukeun. Tadi ngadenge ti tadi. Naon? Menang kardus cenah. Saha? Jana, unggal minggu. Unggal minggu. Di dinya geus ngajaran menang can. Can diseti sati. Kapan menang urang sakali mah? Geus pernah sakali urang ge. Urang geus sakali. Aya cok susul yuk. Ayo atuh. Ayo kata mah. Cok susul. Ayo. Oh, kan urang mah sakarang tengah. Kayak gitu di imah RT na. Assalamualaikum. Oh. Tang beneran aya RT. Dek. Aduh. Teh, aya naon sing balik euy. Ulah kena jadi RT ulah pilih kasih ka jalma teh. Teu ngeunah urang mah. Bener. Sing balik lah. Aya naon deh? Ngadata sing balik. Kumaha? Oh si Teddy, si Jana menang kardus tuh. Kardus tunggal minggu, heeh. Cek si Ius cenah mah si Jana mah ngapri minggu cenah menang kardus. Ya, hari babagan mana puguh waktu nah, menyangal poe menangan kardus. Oh, tapi urang mah teh menang-menang aing mah Urang mah menang sakalinya. Ya, menang sakali. Heeh, menang sakali-kalina. Acan kagak aya sing ulah sok lalak tadi Menang ulah. tidak. Gitu. Maka kurang nanyakeun ka RT Hari kumaha. babagan mah puguh waktuna gitu, sing RT ogena mah pilih kasih sakurang dibere mah. Heeh, tetep urang mah. Kayak gara sugan aya ka dieu main kang tanyakeun gitu. Oh, sok. Ngal minggu tuh dah ya mah. Ayo urang, gua pulang gitu menang sakali-kalina gitu. Salah. Tah, terus ya. Aya banyak Sarekan we lah. Teh. Balik. Wah, Ye, ya, mana tuh? Nah, ini tanyakeun kardus mah urang aya ini loh. Oh, aduh. teuing. Di mana geura? Mana barudak aya kardus? Didinya di luar. Oh, di belah tukang tuh sana tuh. Itu pilihkan dari rongsokan lah eta, bisi kumpulkeun. Oh, tak sok tak kardus mah di dinya tah. Enggak dikumpulkeun ya? Heeh. Oh, tata kardus najan. Oh, mana sok. Baru Satu ya, sugan teh heuh. Kusot teh eta mah kardus rongsok pamajikan ti warung ari bansos mah nu kana ditu puguh bagianana. Teu sugan aing si Ius teh. Mana deui ya tuh omongan anak luar. Heran, hamburan teh. Hamburan itu. Hamburan Pak RT tuh. Kan ada. Ampura saya orang mah. Ada apa? Ya mah. Sia, urang sana. Minta pintar ieu. Sore. Ya, aing mah. Kumaha? Aing tadi si Acau nyamper ka urang gara-gara Kumaha? cenah ieu sung ka RT cenah suang nanyakeun cenah si Jana menang kardus. Era aing mah. Nah, era kawirangan ku di dinya sih sarang itu. Kela ka urang kumaha? Eta soal kardus. Terus kumaha? Efek teh kardus barbek. Kapan? Kayak gitu kumaha? Oh, sugan teh kardus pembagian pada zaman aya bansos. Aing Bisa unggal minggu menang kardus kardus Oh, era bisa urang aduh. Ayo, Ayo. Haat. Nu mantak dengekeun heula. Tah. Gitu. Ya da bansos nu kitu mah puguh waktuna. Heuh, si Asep juga daek deui itu dah. Aing irang mah cek aing mah tahan. Ya, barina ge ulah. Ya barina oge ulah sieun teu kabere. Arek sieun mah bisi teu bisa merah. Gitu. Aing era. Ya wae.